Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di sarang simkuring Asep Koswara Supriyatna di channel Asep Asli Sunda. Kumadaramang baraya sadayana mugia baraya sadayana ayeuna kawilujengan. Dina danget ayeuna abdi bade medar video anu benten sareng video satu acana. Tema ayeuna nyaeta panten basa atau pengamatan bahasa. Jenis teksna eksposisi atau teks pedaran. Materina dicanak tina buku Pangrumat Basa pikeun kelas 5 SD atau MI ku penerbit Erlangga. Judul teksna Kalua Ciwidey. Mangga urang kawitan. Kalua Ciwidey. Masyarakat Sunda di wewengkon nutang tuboga rupa-rupa kadaharan anu khas. Disebat khas teh lantaran eta kadaharan teh ngan aya di eta tempat wungkul. Henteu kapanggih di tempat sejen. Upamana wae Kalua Jeruk di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Rupa-rupa kadaharan teh bisa mangrupa lalawuh dengan sangu jeung inuman tradisional. Munculna rupa-rupa kadaharan teh jabati disawang tina cara didaharna gunana bisa oge tina bahan dijieuna. Aya kadaharan sapopoe, aya kadaharan anu khusus sok dipake dina upacara adat. Di antara kadaharan anu sakitu reana aya nu disebut kalua. Nah disebut kalua lantaran mangrupa amis-amis tina bubuahan jeung sajabana ti eta nu digodog kuci gula nepi ka bisa dililakeun, boh baseuh boh dituhurkeun. Tempat anu sok nyeunan kalua teh ayana di wewengkon Ciwidey, Kabupaten Bandung. Aya 3 rupa kalua, nyaeta kalua jeruk, kalua gedang, jeung kalua suuk. Kahiji kalua jeruk. Disebut kalua jeruk teh lantaran bahan bakuna tina cangkang jeruk Bali atau jeruk jambang. Bahan-bahan sejena nyaeta cai, apu sepah, gula beureum atau gula bodas. Ari cara nyieunna mah kieu. Kulit jeruk nu hejona dipiceun nepi ka katempo dagingna bodas. Tuluy dibersihan jeung dikeueum dina cai apu sepah. Geus nyerep cai apuna, tuluy digodog make cai gula beureum atawa cai gula bodas nepi ka caina saat. Geus kitu dituuskeun jeung dipoe. Kalua jeruk sok dipake lalawuh, rasana amis kareueut. Kadua kalua gedang. Dingaranan kalua gedang lantaran bahan bakuna tina buah gedang. Bahan-bahan sejena nyaeta cai, gula beureum atawa gula bodas, apu sepah jeung pangwarna. Ari cara nyieunna kieu. Gedang nu ngora keneh dipesek jeung dipiceun sikina, tuluy dipotongan. Geus kitu, potongan gedang teh dikeueum ku cai apu. Dibersihan sarta diasupkeun kana katel dicampuran ku gula beureum atawa gula bodas. Galaukeun nepi ka rata. Mun geus nyerep dijait, dituuskeun jeung dipoe. Anu katilu kalua suuk. Disebut kalua suuk lantaran dijieunna tina suuk. Bahan-bahan sejena nyaeta cai jeung gula. Cara nyieunna kieu. Suuk disangrai, dipiceunan ku lumutna. Geus bersih diasupkeun kana godogan gula beureum atawa gula bodas. Lamun geus kentel, tuluy dicitak. Wangunna buleud sarta antepkeun sina ngabata. Kalua suuk ilaharna dipake lalawuh atawa disuguhkeun ka semah jeung citeh atawa cikopi. Kalua teh kaasup kadaharan anu sok dijadikeun
lalauh atawa opieun. Tina jihad kesehatan kalua jeruk oge ngandung gizi anu gede mangpaatna keur awak urang. Tina jihad ekonomi lamun kalua dijadikeun industri rumahan bakal bisa ngagawekeun rea jalma. Tangtu wae bakal nguntungkeun masyarakat sabudeureun. Balukarna ekonomi masyarakat bakal undak. Tah sakitu heula video anu ayeuna di Pedar anu kagetan sareng jenis teks nyaeta teks eksposisi atawa teks pedaran. Mudah-mudahan ieu contoh teks teh aya mangpaatna kanggo urang sadayana khususna kanggo siswa-siswi kelas 5 SD atau MI. Hatur nuhun sateuacanna, hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih seueur kalepatan. Mudah-mudahan ieu sekali dia aya mangpaatna. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun.